Aya keluhan naon Bapak teh? Kieu ya teh Bu dokternya. Abdi teh tos 2 sasi. Pami monok teh sok ngalinur wae. Malih mah nuju monok teh lempang wae. Nah, manawi ieu mah Bu dokter gaduh obat nu mujarab. Ah, teu kedah ngangge landong, Pak. Kunaon atuh landongna Bu dokter? Tah, cobian ku ieu. Ieu kotak canda ka bumi. Engke upami bade kulem, awurkeun eusina ka sakuriling tempat bobo. Tah, sok cobian geura. Kayak landong ieu teh mujarab. Dijamin moal bobo bari mapah deui. Kayak Bu dokter ari ieu teh eusina naon? Aku payung. Duh, karunya teuing. Sakola keneh geus gangguan jiwa. Wilujeng siang Dede Gelis. Yudang siang Om. Saha namina? Ikok Om. Ikok. Upami nami ibuna saha? Cucu. Cucu. Upami nami bapak? Seueur teuing bapana Om. Seueur pisan. Nah tiasa kitu. Mohon Om. Abi ge bingung. Da unggal wangi bapak Abi mah gentas-gentas wae Om. Samalih mah tadi ge tos gentos deui wae. Tak acan nu di luar. Seueur ngantri. Aduh. Lain mang. Nah ayeuna mah tara naon teh katingali jalan deui ka mana wae. Ah, kapokus. Mawa truk teh dirampok wae di jalan. Dirampok? Dirampok kumaha? Nya, mawa truk eusina baju dirampok. Mawa truk eusina dahareun dirampok. Aduh. Mawa truk eusina pasir oge dirampok keneh. Aduh. Capek lah, kapok. Nah, kuring mah nya salila mawa truk can pernah aya nu ngarampok ka mamana ge. Nah, nya. Mawa truk naon gitu? Kuring mah mawa truk sedot tinja. Ah. Halo? Iya, sareng kantor pemadam kebakaran. Mohon. Aya naonnya? Wah, kebakaran kek. Di mana alamatnya alamatnya sok enggal sebatkeun. Di Jalan Sumatera nomor 30. Kek Jalan Sumatera nomor 30. Eta mah kantor abdi atuh. Kantor pemadam kebakaran. Kantor Bapak. Oh. Alas ya, kantor orang kahuruan. Duh, Bu, abi geus bingung kumaha ngawarahna. Memang reaksi Bapak pami di bumi putra Bapak nu Banur kumaha? Ah, ku abi mah kepret we. Ulah Pak, ulah dikepret. Saya nama di papagahan. Kieu Bu, upami abdi pagahan budak. Abdi malik dikepret ku budak. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor.
ngador tolohe harsok nga banyol, ngador ula osok darderdor. Ngador kali kanungan ng bodor. Ngador dari ulin jeng nga bodor. Ngador tolohe harsok nga banyol. Ngador ula osok